carita nu aya di novel. Jadi di novel itu nyeritakan tentang Dius jeung Oman nu hayang ka leuweung sancang. Tapi Dius jeung Oman bingung kumaha carana sabab persyaratan nu kudu dibawa keur ka leuweung sancang teh masih ribet. Alhasil Dius jeung Oman malah ngilu jeung mengasan ka Garut keur panen tangkal kaliki. Nepi Garut Dius jeung Oman papanggih jeung babaturan mengasan nyaeta Mang Andan. Ternyata Mang Andan teh ngajaga di leuweung sancang. Dius jeung Oman alhasil hayang ngilu jeung Mang Andan. Untungna ku Mang Hasan diizinan. Dius, Oman jeung Mang Andan langsung buru-buru keur neangan mobil keur arek ka leuweung sancang. Nepi ka leuweung sancang maranehna kudu lempang sakitar 7 kiloan. Pas eta nepi di leuweung sancang, Mang Andan, Oman, Dius ketemu jeung Mang Kodir anu ngajagaan ongkoh di leuweung eta. Nah baturan maranehna. Tidinya Mang Kodir nanyakeun, "Maraneh tujuanna rek naon ka leuweung sancang?" Oman jeung Dius ngajawab hayang nyoho hal mistis jeung sasatoan naon bae nu aya di leuweung sancang. Mang Kodir ngajawab sasatoan nu aya di leuweung sancang nyaeta aya kebo, jeung macan tutul jeung masih loba sajabana. Cuman Mang Kodir bisa ngajelaskeun eta doang. Terus Mang Kodir ngajelaskeun hal mistisna nyaeta di dieu masih aya anu percaya bahwa aya Prabu Siliwangi nu bisa berubah jadi maung. Tapi eta ge masih ukur cenah jeung cenah. Geus kitu geus ngadengi eta, Dius jeung Oman langsung gara-gara sare. Pasti sukana Dius ningali tapak suku gede pisan di handapeun saung. Dius jeung Oman bingung, eta tapak suku naon. Nah, pas kitu Mang Kodir ngajawab, eta teh tapak suku maung. Basa ngadengi eta, Dius jeung Oman kaget. Pas kitu Dius jeung Oman langsung buru-buru meresan naon we nu kumanehna dibawa keur balik. Dius jeung Oman bunga pisan geus bisa ka leuweung sancang. Dius jeung Oman pamitan ka Mang Kodir jeung Mang Andan. Basa kitu teh pas di jalan Dius meuni atoh pisan. Jadi teu karasa capek ge. Bari lempang sakitu jauhna. Tepangkeun nami abdi Han Ramadhani. Abdi rek ngajelaskeun tema dina novel Nyaba ka Leuweung Sancang. Temana nyaeta aya dua budak SMP nu ngaranna Lius jeung Oman anu hayang indit ka Leuweung Sancang. Janten dua murang kali ieu otomatis ngagaduhan petualangan dina perjalanan. Tepangkeun nami abdi Revina Zahra. Abdi bade ngajelaskeun analisis tokoh jeung panokohan di novel Nyaba ka Leuweung Sancang. Tokoh nu pertama nyaeta aya Lius, protagonis sifatna semangat. Anu kadua aya Oman, protagonis sifatna realistis. Anu katilu aya Mang Adnan, protagonis sifatna jadi panyalindung. Anu kaopat aya Mang Kodir, tritagonis sifatna nyaeta ngabantuan Mang Adnan, Oman jeung Lius. Anu kalima nyaeta aya Mang Hasan, tritagonis sifatna sawawa nu loba hikmah. Anu kagenep nyaeta Dodo jeung Ading, tritagonis sifatna nyaeta loba rasa kasieun. Anu terakhir aya Pajaja, guru, nyaeta sifatna jadi simbol ilmu jeung tanggung jawab. Tepangkeun nami abdi Agi Fitria. Abdi hoyong ngajelaskeun soal alur anu digunakeun dina novel Nyaba ka Leuweung Sancang. Alur nu digunakeun dina novel nyaeta alur maju atawa progresif. Di mimitian pun rancangan barudak diteraskeun ka meta iji lalampahan sareng pengalaman di leuweung. Tepangkeun nami abdi Arenita Pratama. Abdi kebagian latar di novel Nyaba ka Leuweung Sancang. Tempatna nyaeta sekolah, imah, jalan Garut jeung Pasirwangi jeung Leuweung Sancang. Waktuna nyaeta libur sekolah, isuk, syuting jeung magrib. Suasana nyaeta tegang, rame jeung sieun. Tepangkeun nami abdi Muhammad Syahrini. Abdi kabagian konflik nyaeta suatu permasalahan nu aya di jero carita. Konflik nu aya di novel Nyaba ka Leuweung Sancang nyaeta aya opat. Hiji, resena minta izin ka jam lembaga. Dua, biaya ongkos anu mahal. Tilu, rasa kasieun karena satongkolak kejam hal goib. Opat, babaturan nu terus indit. Tepangkeun nami abdi Han Ramadhani.
Abdi di dieu rek ngajelaskeun gaya bahasa dina novel Nyaba Kalawang Sancang. Gaya bahasa aya dua. Nu kahiji nyaeta bahasa Sunda campuran atawa pagunaman sapopoe jan naratif. Nu kedua aya dongeng istilah lokal jeung mitos. Pangkeun nami abdi Revina Zahra salajengna abdi bari nerangkeun sudut pandang di novel Nyaba Kalawang Sancang. Sudut pandangna nyaeta kanggo narator pihak katilu. Nyaeta nyaritakeun dina sudut pandang jalma katilu atawa ngagunakeun kata ganti atawa gunakeun peran karakterna langsung. Kepangkeun nami abdi Aja Fitria salajengna abdi bade ngajelaskeun amanat di novel Nyaba Kalawang Sancang. Amanatna nyaeta ulah nyerah dina modal ilmu laksanakeun sagala kalayan